Karelia Desa Salmi Gareja Nicholas. Gareja Agung Sareng lega pisan. Volume internal tinggi wangunan. Tapi teo aya sistem pemanasan di dieu. Sakara umum, eueuh kompor di jeun salila konstruksi. Struktur aneh kapanggih di juru. Saluran anu lega dipahat dina tembok bata. A kompor logam disimpen di dieu. Batu bata dipegatkeun tina tembok. Di luhureun eta liang ditinju pikeun ngidinan haseup kabur. Liang haseup katingali jelas di luar. Jelas metode pemanasan yaitu dimaksudkeun ku arsitek. Katinggalina bata-bata dipegatkeun pikeun nyeun hau. Tapi eueuh sut hidung suton bata. Pipa timah sigana diselapkeun di dieu. Kunaon bata-bata digebruskeun di dieu, urang nyieun niche horizontal. Hehehe kuring meunang. Aya exchanger panas di dieu. Pikun panas gereja lega. Merlukeun radiator badag. A exchanger panas logam dipasang di dieu. Niche horizontal yeu holot kaluar dina tembok pikeun radiator. Naon loba karya bodo maranehna ngalakukeun. Sabaraha bata anu rusak. Aranjeunna ruin hiji tembok kualitas. Aranjeunna pepeus liang kaluar. Dina lokasi anu salah pikeun liang haseup. Sababaraha sudut hateup papanggih di dieu. Hese ngadamel hateup anu tiasa dipercaya tempat sapertos kitu. Kualatan eta kuring kungsi ngajalangkeun pipa horizontal sakuliah loteng. Jeung mawa eta nepi di tempat di mana hateupna boga hiji lamping. Jalma-jalma ngawangun gedong umum anu ageung di zona iklim tiis. Tapi aranjeunna teu ngarengen sistem pemanasan. Sanes arsitek atanapi klien, atanapi tukang, atanapi warga satempat, teu aya anu nyangkayeun gedongna kedah dipanaskeun dina usum tiis. Aranjeunna ngadamel menara lonceng anu luhur. Aranjeunna ngawangun kubah badag. Tapi aranjeunna poho ngeunan kompor jeung sistem pemanasan. Sanggeus pangwangunan-wangunan maranehanana sadar eta sarta miti megatkeun tembok. Pikeun nyieun oven pemanasan. Nah, ieu mungkin di tanah kaler anu tiis. Di mana perlu panas kamar salila genep bulan. Muhun tangtos henteu. Lajeng naon alesan pikeun kurangna pemanasan rencanana. Nalika gareha yeu diwangun, kompor henteu diperiogikeun. Kusabab eta haneu. Aya iklim beda, hampang. Tanpa usum tiis kasar. Agareja tanpa pemanasan rencanana sarta liang hasisup nu yeu engke pegat. Yeu mangrupikeun bukti anu saenggeunan parobahan iklim dina zaman baheula.